koswara deh bro, telepon heula ini si koswara. Halo, bos, dari mana? Hadir sakade ka kedai. Buru. Bos, Geus we da cicing di ieu da si Danu ge kareta neangan di dinya. anu dipikasieun kurang mah si Abah, lain si Danu. Heeh. Tapi geus we ayeuna mah ulah waka ka Imah si Ajat. Soalnya si Danu pasti ka Imah si Ajat neangan di dinya. Oh, Heeh. hatur gitu mah. Ngomong-ngomong geus di mana? Geus nyairkeun surat tanah si Cepdani ya. Mantap atuh aya komisi biasa. Kalau komisi wae aya lah kalau bisa diatur eta mah. Ya. Jadi Lena rencana balik kemana? Teuing bingung gitu. Paling kayak mah kebaturan gimana mah. Oh, kade omat aing masih Ajat sing di tangan di dinya beunang mah. Pokona mah di dinya mah enak mah celang we ka mana heula. Oh gitu bos. Siapa tuh anu nelpon nanya? Nyumput we heula pokona. Oke. Sakatun tah di dinya. Coba dinya lah. Di dinya heula. Dinya lah. Di sok di dinya. Dinya lah. Tang satu orang balik teh nanya. Cep, ngomong-ngomong geus di mana? Iya geus di ATM, geus ngirim duit ka Adi. Atuh petik-petik teuing. Da Adi butuhna atuh ayeuna pisan. Urang ge teh memotoran. Jangan si Darwis. Tadi pas Darwis ngejeng urang di kedai. Aduh. Geus naon nya? Iya. Tadi geus nyairkeun surat tanah urang teh, geus mantuan urang si Darwis ka babaturanna gitu. Tadi teh kieu urang mah tadi nyuci heula, tadi urang teh balik heula da dikubur ku Adi. Kieu Tadi teh urang teh naon dipanggil ku si Abah. Eta lah cek urang si Darwis. Oh surat tanah anu si Abah. Aduh, terus kumaha dia tuh? Heueuh nya ka urang. Telepek namana nanyakeun. Aduh. Jadi kieu masalah eta mah urang moal bibilueun ah. Coba we tanyakan ka si Ajat, si Koswara, aya mun babaturanna arapaleun. Nya geus eta oge urang teh tanyakeun ka si Ajat jeung ka si Koswara. Ngomongna manehna teh arapal. Oh gitu. Heueuh. Pan jadi bingung ka urangna oge atuh dah. Nya geus atuh hari kitu mah. Urang rek neangan deui ka barudak. Sok atuh. Heeh. Ayeuna rek bareng moal. Moal ieu mah reka imah dulu heula aya perlu sakedeung. Nya geus atuh nya. Urang teh heula atuh nya. Ya, Ya da motor deh. Sok kade di jalanan nu euy. Siap. Urang kana cing gampangnya nya. Heeh, siap. Sok. Ayo nya. Yuk. Oh, assalamualaikum. Sareng Kang Ujang ya. Oh, nya mah sehat. Sana dia Kang. Abah tuh boga kararep tuh. Cik tulungan Abah. Kudu kumaha carana. Oh. Nya ki atuh pamae kitu mah kumaha pamae Abah ka bumi Akang. Oh, berarti Kang Ujang nu sibuk. Oh, Abah teh kedah ka anak buah wae. Oh gitu. Nya atuh. Nya kitu atuh nuhun. Kang Ujang nya Abah rek bingung Abah teh kudu ka saha. Nya atuh Abah rek ngabejengan ka ditu nya ka bumina saha tadi teh ka anak buahna Kang Ujang nya. Nya, assalamualaikum. Coy, kerjaan tamu gitu deh. Datang wae.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah Daman. Damang. Alhamdulillah. Mangga celing. Ya, karena saya tidak telah anak buah kamu ya. Iya, Bah. Terus abi teh diutus. Bade yang ngabantos masalah apa? Siap. Pamit itu mah. Jadi kumaha, Bah, caritana, Bah? Kayak tak kieu ya. Apa teh? Boga minantu nu ngaran si Darwis tah leungit. Teuing ka mana? Leungitna teh diteteangan ka mana-mana bisa ulur. Mata diteangan teh lain kunaon nyokot surat tanah. Tah, abah teh butuh surat tanah eta kudu kumaha? Ya terus, Bah. Nyata si Darwis teh geus sabarengga leungit tah. Bisa dihubungin teh. Ah, bisa biar we. Nangan menantu eta teh. Tenang, Bah. Nya tuh lamun gitu mah lamun panggih jeung ngaran si Darwis nya menantu apa. Panyaretkeun ka ieu mah ngan omat ulah nepi ka lecet seutik. Seutik oge ulah. Tenang, Bah. Kami mau pakai kekerasan, Bah, kecuali itu mulai kekerasan. Mulai tipayun. Nya tuh lamun gitu mah besok pencarian anak isukan dengan anak bari sekalian coba dibikeun fotona lewat HP musik mak pemajikan abahnya. Siap, Bah. Saya nunggu perintah dari Abah sama Kang Ujang. Siap melaksanakan, Bah. Nah cik lamun gitu mah abah rek minta nomor HP Boleh, Bah. Siap. sok atuh tuliskeun heuda malu abah mah panas sebureng mata abah mah aduh malu sekolah. Siap, Bah. Heuda abah macan apa cik aing ngaran Ujang teh saha? Nami abi terian, Bah. Oh, iya namanya teh. Banyak tuh gitu mah isukan ku abah di kontak. Oh, ku telepon si emak ada abah mah. HP nya tutut. Di kontak isukan. Abah rek pamitan heula. Da burit teh geuningan. Nya, Mangga, Bah. Hati-hati di jalan, jare, Bah. Mangga. Selamat di jalan, Bah. mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Ujang. Mangga cari, Kang. Kumaha sehat teh? Alhamdulillah, Kang sehat. Ari Akang kumaha sawalarna? Alhamdulillah Akang mah sehat. Anger we kieu. Ari ayeuna Akang masih keneh ngurus pedagang kaki lima sareng nu di jalan. Cewek teh daya pada mandi Akang Ujang mah. Atuh Kang Ujang ari lancar mah. Kitu we teh abdi mah ayeuna mah nyobaan ternak sapi. Wah, hebat si Akang. Tos sabaraha lami Kang kanu ternak sapi? Nah, ayeuna mah tos 2 tahun mainan berjalan. Mudah-mudahan usaha ternak sapi Akang teh lancar sareng aya rezekina. Kumaha ayeuna Mang Darman masih keneh katanyana? Masih Kang ti kapungkur oge si Kang Darman mah kanu tani we. Da naon deui atuh tos pada melanana. Paling abdi bade miarang anak buah. Tios Kang. Apa nyaira pengen abdi ku teh nguruskeun pedagang sareng nganang sapi. Terus Kang nya abi oge percaya ka Kang Ujang sareng percaya ka anak buah Kang Ujang. Siap nuhun teh ai kitu mah pengen persanten ka abdi mah. Nuhun Kang, abi persanten lah ka Akang mah. Amangan atuh ka itu ka kanang sapi anu abdi. Ya muhun ke Kang abi ka ditu. Insyaallah sareng si Kang Darman pastilah ka ditu. Upami kitu abdi enak bade ngecek heula ka kanang. Siap Kang, abi oge bade ka kebon jati heula. Akang enak bade angkat heula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Kada di jalanna Kang. Baleur. Ya. Kang Danu, ulah mimin atuh, terus di luar negeri magentas, jangan ke kita. Ngomong-ngomong mah di pisannya di luar kota teh. Ya dibetah-betahin aja atuh Kang.
Ari Akang di mana? Iya temen ada si Kang Darwis. Dua orang si Abah. Tuh kan. Aya naon atuh Kang? Lah cari barang mah. Oh gitu. Biasa nyebut bantosan atuh Oh, Kang ieu. siap, Punten siap. pisan. Oh, itu lebat aja. Oleh-oleh kanggo emas sareng Oh. Abah di bumi. Saberat gitu nah. Oh, atuh Kang Danu eta ngarepotkeun. Nah, harus dios atuh. Kang Danu mah tetep bagernya ti kapungkur oge. Bisa wae mimin mah. Saya Mimin Ari Akang. Gentos Nikita. Nikitanya wah lepatnya. Siap. Hayu atuh, orang Ayo. berangkat. Berangkatin sama ya. Mohon hayu atuh. Ini nih, sama bisa gitu kan.